Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana arang Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal kedua welasa Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 cariosa 70 penambana sareng saiji punjulna Siti Aminah misaun waktos babanakan catur ningat kaya maning embun di bumi naur mancur babat kaya kokotoran socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan medang Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada ruksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus biasa angkat-angkatan Yuswa na 8 bulan geus capetan sasauran Yuswa na 10 bulan ngelekeun budak nulian tapi taraku magungan parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuku puji pinter tur gede kawani sabarnya akan sasami ke-4 tahun Yuswana dibersihan manana Nabi dibelah dadana malaikat numelana Jibril kadua rencana Mikail jenenganana kasihkeun kana manana ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui serta dengar raos nyeri dicap ku otamin Nabi harita Nabi ayana di lembur
kaundukeun kelima tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabiul Amin kanjeng Nabi nu prihatin yuswa dalapan yatim eyang namulika batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasina